apa? Hang HP dia mah. Ataupun nganggur jelema teu gawe. Atau kasal maren. Baru ning dia aing teu boga. Atau kumaha kesel yang HP. Dia masuk terek mikir ta otak ya. Aing di lembur nganggur. Ja indung lah garawe pan nu hiji di Jepang, nu hiji di Australia. Atau boga indung berak gitu, hah? Persen loba amat teh. Ih, ampun aing mah. Dia mau ngomong boga indung baraha tepat indung aing indung dia sagala. Awas gampang disiarkeun. Segera kali teu dia. Oh, burung geran ya. Awas segera hees lah. Di kisuk sekolah dia. Boga ading bubag nggawekeun deui. Lah, pokoknya nama dia kade kayak mah ngopi, aing kenang puyak bae ya di sorangan dia. Masih doang tunggul bae di dia. Geus pokoknya nama dia mau marbatak mau naon mau gorengan ka dia. Ulah sakararabat aya di teh ku aing. Pokoknya nama dia ulah sakararabat ka dia, kade mau marbatak mau naon dia. Waalaikumsalam. Nah, ini dia ngabetan bae ke teleponan ke sungai ganggu dia. Lama bae jeung teleponan lah. Alah, dia daripada dia tebuk HP. Ngeledek dia mah. Kumaha dia mah teleponan jauh HP na ge. Atuh ya eta justru eta aing kade dia mah arek nanyakeun HP. HP naon? Kenon bae. Ai iPhone MX. iPhone MX dong lu kumaha kalau orang tahun marah eta. Waduh eta kamera anu tilu leunjeur teh ya. Bagong, ku tilu leunjeur. Kurung kamera ge ruh hai pokona mah. Geus teh nu kumaha nu penting mah HP ku ari ya. Geus gampang nu kitu mah pokona mah dia boga duit berapa ku hari. Atuh aya bae pokona mah. Ulah aya dia mah. Serius? Dia nu kitu mah mahal dia iPhone MX mah. Serius Aing mah. Awas pokona mah geura pangsiarkeun bae. Aya bareng mah aya HP mah eta iPhone MX. Atuh burung hayu aya mah. Atuh saya burung codean ku hari mah. Atuh sayo geuraeun deui. Puncak turang codean. Sayo. Dia cek yang mama yang antar aing yuk. Kemana ya? Mau jual HP nu Polytron yang silakukeun. Ayo aing mah. Kuari di mah aing tinggal aya sahab. Aduh ieu. Merek-merek nu eta anu ieu gan nu non. iPhone Mac tanan gan. iPhone Mac. Ya, iPhone Mac. Kada lagi itu siapa? Iya. iPhone Mac Pro. Dijual ku aing. Atuh aing dijual mah. Tinggal berangkat doang. Nah, komisi aja aing. Edan. Atuh kumaha dia amat kudu aya komisian. Atuh heuh aing ngarti kadinya mah atuh teh jadi komisian ku aing. Atuh mah sayuderkeun burung mah. Ayo. Pak, begitu sampai mah langsung terdesapain bae orangnya. Oh, ayo. Dia mah tuh kumaha angel amat. Atuh sabar aja budakna keur dibedeng opa. Dia mah sore kene ongkoh Di ngalawatan kadupana. Bedeng opa kan. Coba dikabaran di. Oh, keur dicilat. Itu lainnya. Mana gitu. Itulah merentah. Aing mestinya anjing. Lain nak kulumuk nama eta tangan. Oh, baca doang namanya. Motor na mending sakalian tawar deuleu. Bagus lah. Atuh deui sok bleker lagi beli KTC. Pelek mah anjing RCB bos. Hayu mesti sakalian tawar. Ada apa lain? Lain dia urang geus kebal tangguan ieu di dieu. Wah, jadi keneh ya ngecetan gua. Serius beneran ini mah. Nah. Di mana gitu ya, Lur? Atuh di kadangean biasa ya. Atuh harit meurna, Atuh urang meni angel nungguan. Atuh angel bayi surah mau jadi. hah? Maling motor cek ayo dia. Atuh keulan ieu urang masalah HP begitu HP kelar langsung beus ka motor. Aduh kumaha ya anu ieu. Coba tinggal lihat lah. Atuh kae heula anu wanina sabaraha moal geran ditemongkeun kabeh ku urang ieu HP mah ya. Atuh urang kumaha barang lah. Atuh mana? Henteu, kieu bae Lur. Nah, Kumaha lamun ieu HP urang tukar jeung motor kumaha. kan ini pergi urang ngantor. Atuh beda deui meur ngantor masuk nyekat PS BPS nu jurusan ditu rangkas. Kumaha nya ieu? Woi. HP mah bagus tuh.
iPhone Max Pro. Motor mah gampang lo babelin. Aya eta urang masuk aing eta motor kira mah pan aya tampolah pan urang mangising ge kudu make motor saking ku jauh eta ka WC. Atuh HP mau gagal. Atuh moal gagal HP mah. iPhone MS. Pro doy nya. Atuh geus bagus apa mah. Tadi teh cek aing teh ya. Atuh harga mah sesuai kualitas lah. Tah gitu. Nambah burung nambah. Nah, nambah. Atuh motor he. 15 lah, 15.000 kumaha nambahna orang. Atuh mau kabeli bensin mesin aja. Oh, nang 1 liter ya. Geus Urang mah asal bisa naik bus damri bae lah. Atuh tadi kusarangannya mau beli bensin Mah lagi. atuh honek naon kudu meuli bensin. Atuh geus terjadi burung ulah nambahna nya. Atuh beli rokok burung. Mayang geus boga Rokok 12.000 rokok mah komo. Oh. Ayo. Geus 8.000 bae lah. Tah kumaha? Bil, jeung meuli emeh urang lapar. Jangan ngatur. Nggak burung kayak gitu mah. Berarti deuleu jeung motornya. Oke. Dan bikin duitna 8.000. Geus segera bikin duitna 8.000 ya. Oi, kumaha duit gede 2.000. Hah? 2.000. Waduh. Lain lor ieu nya. Gimana coba? Ieu duit ngan aya 2.000 kumaha lamun suka sesana kurang ditransferkeun ka ieu. Oh, tenang, aya dana Tenang, urang. Aya dana. Kira aku udah sama 8.000. Atuh aya 2.000 atuh daek. 2.000. Nambah atuh ieu dibikeun kurang ke sesana ditransfer kana dana. Geus keur kieu mah neuk kumaha deui, ja ayana ge sakitu. Nah. Bila mana sesana aya sesana tadi ya. Hehe, kumaha tah? Ah, nggak salah aing. Daripada entah sama sekali. Pokona mah TF bae ka urangnya. Waduh. Bila mana geus datang ka imah TF ka urang pokona mah. Ayeuna mau. Soalna urang mah Ayo. mau tahu. Del nya ya, hatur nuhun ya. Del. Iya kamerana atilu kan ieu. Oh, tilu dulu. iPhone MS. Opat tah. Opat mah urang nu bogana geus lah. Heuh burang aya kitu mah. Oh, bawa. Oh, nah. Imah motor mah nu milus ngomong nus bae. Nah, kali, woi, si Benek, adi ayo. Woi, kemana yo? Kemana gitu? Woi. Aduh naon ya, kok malah jeung motornya. Tah, aing teh habis pegre dia mah. Apa sih orang numpangnya ya lah? Atuh lempang suku lah. Aduh, Dan naik bet wah buka bet like dijual. saya baru tahu numpangnya. Ayo. Uyuhan kamerana opat mun tilu mah. Wah dipulangkeun ku. Orang saya lah. Edannya. Biang pana. Pelek SUV mantep ya, menang banyak Atuh dulu menikot Bang Valentino Rossi ban gak kembangan. Mana megle. edan tuh kali per Brembo. Waduh biang. Nah ini untuk artinya meter di 15.000 menikot sampai ke Aduh, menang 8.000 ya. Bajing 2.000 yang saya sana mah kebaik lah. nggak saya nama lah tak kudu batu hijau tama Edan. biang ya biang Oh,